Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usin nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaya puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, shalawat mi wassalam salamina dicurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala wargina sahabatna tabi'in tabi'atna umatna istiqomah dina sunnah anjeunna. Mudah-mudahan urang sadaya kaleberan syafaatul uzma jaga di yaumil akhir, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para bapak miwah ibu ahli pangaosan sadaya, urang lajengkeun ngaderes atanapi mutolaah kitab Nasha'ihul Ibad wal maqalatus sadisah, maqalah anu kagenep tina babut tsunai, tina bab anu bangsa dua. An Ali katampi ye keterangan ti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, sareng muga ngamuliakeun Allah kana salira Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mah gaduh titel lebih daripada sahabat-sahabat anu lain, Pak. Sayyidina Ali mah di samping radhiyallahu anhu aya karramallahu wajhah. Sing horeng Sayyidina Ali kenapa gaduh titel karramallahu wajhah, mugi Allah ngamuliakeun kana salira Sayyidina Ali, kumargi Sayyidina Ali saumur hirupna teu kantos ningali laranganana, teu kantos ningali gagaduhanana. Saur Sayyidina Ali, mangkana fi talabil ilmi kanat al jannatu fi talabihi, sing saha jalmi anu buktos fi talabil ilmi eta dina nyuprih ilmu, kanat maka buktos naon al jannatu surga fi talabihi dina panyuprihna itu man. Wa man kana fi talabil ma'siyati, sahajalmi anu buktos dina nyuprih maksiat, kanat annaru fi talabihi, maka buktos naon annaru naraka fi talabihi dina panyuprihna itu man. Taiso Sayyidina Ali jalmi anu nyuprih ilmu sapertos urang sadaya ayeuna nuju amal ibadah nyaeta tolab ilmu, nuju nyuprih ilmu kangge koncina urang tiasa amal. Nanti mustahil jalmi tiasa beramal upami teu aya ilmu. Kanat al jannatu fi talabihi, maka kaya-kaya eta jalmi teh upami urang nuju nyuprih ilmu seolah-olah urang teh nuju nyuprih surgana Allah. Para bapak, para ibu hoyong kasawargana Allah kantenan pisan ya Pak. Di dunia nak keneh ayeuna kahoyong teh hoyong naon?
hoyong sagala raos ya Pak, hoyong sagala raos di dunia anak komo di akhirat. Di dunia mah raosna oge moalana moalami raos teu raos, damang teu damang ka ditu. Model urang barang tuang hoyong tuang duh suruh paripaosna nyambung hoyong tuang raos berkamana ka rumah makan anu nuju rame. Da raosna teh mung saukur dina naon Bu? Dina mulut hungkul kunyah tos ngalangkungan ti korok mata tos ngalangkungan makhraj ho kalebet. Karaos teu raosna tuangeun Bu? Henteu. Ibu resep lada wah raos seuhah nyeblak sanes kantennya. Ayam geprek mau di dieu raos teh. Ai kana patuangan duh murilit mules naon dunia mah kitu. Janten kahade teu kenging katipu ku raosna dunia, teu kenging katipu ku kesenangan dunia. Sur pariposna sur kasarna gelo atanapi gebleg jalmi anu ngudag-ngudag kasenangan dunia dugikeun ka cul ninggalkeun kana pi akhirat teu. Ngudag kesenangan dunia moal aya senangna nu namina dunia dijamin ku Allah moal aya kesenangan upami jalmi milarian kesenangan dina haliah dunia tuh milarian kesenangan mah di mana di akhirat. Teu aya deui kesenangan anu diraih ku jalmi di alam dunia iwati zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hoyong senang manah mah salawasna urang aya dina posisi zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Baik zikir manah hate selalu emut ka Allah. Atanapi lisan selalu zikir diange ngobrol anu bermanfaat, diange tadarus, diange maos Al-Qur'an, diange maos ilmu, maos kitab, maos pelajaran anu kinten-kintena bermanfaat kangge kahidupan urang itu zikir. Teu kenging ngabohong, teu kenging gibah, teu kenging ngadu-ngadu sareng sajabina. Oge anggota badan aya dina zikir ka Allah, aya dina raraga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jalmi anu salawasna manah lisan oge anggota badan aya dina zikir ka Allah bakal dijamin ku Allah bakal dipasihan katentraman. Sok Pak Bu, upami jalmi ngalaksanakeun kasaean sesuatu anu bersifat saluyu sareng naon anu diparentahkeun ku Allah. Da moal naon moal sieun. Upami di pasantren mah tanapi di sakola tanapi di lembaga mah surpun guru dak ieu ameh teu cape hirup mah turuti we aturan. Sur aturan pasantren kitu turuti teu kenging naon teu kenging ngalanggar. Da moal cape hirup teh tak urang kan aya dina naon aya dina keraton Allah Subhanahu wa taala, aya dina kerajaan Allah Subhanahu wa taala, cicing di bumina Allah Subhanahu wa taala supados teu cape hirup turut kana aturan Allah. Moal cape jami nu cape teh nu kumaha anu teu turut anu gawena ngalanggar ngarumpak kana larangan Allah. Jami atanapi upami aya bapak punten upami aya bapak upami aya suami selingkuh misalkan ditaros ku ibu tetos ti mana duh pami leres-leres ngawaler kumaha ngabohong teras ditutupi ku bohong teras capek jami anu korupsi ditaros diinterogasi wah ngabohong teras capek. Matak supados teu capek manaon turuti kana
aturan. Kurang calik di bumina Allah turut karena aturan Allah. Moal capek bakal senang, bakal tentrem hirup. Tah urang ge nyiar ilmu adalah salah satu tina upaya urang kenging hoyong ngengingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Jalmi anu tos dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala dijamin ku Allah hirupna engke bakal ditempatkeun dina tempat anu senang nyaeta surgana Allah Subhanahu wa taala. Tajalmi anu nuju nyuprih ilmu sapertos urang mudah-mudahan sing janten amaliyah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka kaya-kaya eta jalmi nuju nyuprih sawargana Allah Subhanahu wa taala. Sawihna wa man kana fi talabil ma'siyah, sing saha jalmi anu nyuprih maksiat. Engke dihanap aya apakah motivasina karena takabur dosana teh? Apakah motivasina karena nafsu? Upami karena takabur, upami karena kesombongan diri, eta teh tipis kecil harapan kange kenging hapuntena Allah Subhanahu wa taala. Tipis kemungkinan dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kunaon? Kumargi dosa atanapi maksiat anu ditimbulkeun karena ketakaburan, karena kesombongan, itu asal muasalna teh dosa anu dilakonan ku iblis. Kunaon iblis? Teu kersa sujud, teu kersa ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam karena dirinya merasa lebih mulia, merasa lebih baik daripada Sayyidina Adam. Cek iblis kuring mah diciptakeun tina seuneu, Adam mah diciptakeun tina taneuh. Mulia keneh seuneu cek manehanana daripada naon? Daripada taneuh. Sombong. Jami anu sombong tingali Firaun ya Pak. Firaun atanapi para gegeden Quraisy anu teu kersa iman ka Kangjeng Rasul itu karena kesombongan, karena dirinya merasa lebih hebat, merasa lebih luhur daripada orang lain. Itu paling upami dina panyawat mah panyawat batin takabur teh panyawat batin anu paling akut Pak Bu, nu paling parah. Naon nu takabur mah Pak Bu? Nu takabur mah keheuleun ka nu takabur deui ge. Sesama naon pami bis mah sesama bis. Sesama bis jangan saling mendahului. Tak jami nu takabur ka nu takabur deui keheuleun eta teh. Kumaha? Si itu misalkan si bapak itu teh ngabangun gedong, wah bari ngabangun gedong teh karena mamanas nu sanes, sombong. Kan nu hiji teh ngaraos ka saingan, duh si itu sombong pisan, urang ge bisa tuh keheuleun bersaing tungtung teh. Tapi dosa-dosa nu sanes sapertos naon mabok, zina, naon deui dosa-dosa nu sanes upami aya baladna teh rasepeun. Mohon rasepeun duh alhamdulillah cenah aya balad ya. Aya balad naon? Aya balad teu cager. Rasepeun deui hoyong ngahiji hoyong berkumpul tapi kanu takabur deui. Alim. Bakatku naon Bu? Bakatku parah-parahna sifat takabur. Kecil kemungkinan kange dihapuntenna ku Gusti Allah. Benten sareng nafsu. Upami jalmi terjerumus ke dalam maksiat bari terdorong atanapi kagoda ku hawa nafsu, eta mah insyaallah bakal diarep-harep hampurana Allah Subhanahu wa taala. Margi naon? Kapungkur Sayyidina Adam dilungsurkeun ti surga ka dunya teh karena tergoda hawa nafsu. Sur Allah teu kenging nyaketan ieu tangkal Kangjeng Nabi Adam karayu kunu janten garwana nuang naon buah khuldi kagoda ku hawa nafsu. Ngadua taubat Kangjeng Nabi Adam di alam dunia, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pada akhirna ditampi taubatna ku Allah Subhanahu wa taala.
tah jalmi anu nuju nyuprih maksiat sur Sayyidina Ali kanat annaru fi talabihi, maka kaya eta jalmi teh nuju nyuprih nuju milarian pinaraka naudzubillah teu kenging majarkeun nyuprih pinarakaeun teh teu capek Pak Bu, sami capek sok tarosnya Bu Pak, taros kanu korupsi, taros kanu maksiat capek atana pintu sami capek, kedah ngayakeun strategi ngebentuk tim ngebentuk wah supados teu kapenak. Sok anu bade maling apakah gampil henteu wah muter daya akalannya jalmi muter kumaha carana ieu lebet ka itu bumi sangkan teu kapenakeun wah muter siasat capek Bu, kumaha engke resikona upami kapenakeun eta teh nyuprih naon Bu pinaraka capek mending keneh urang mah capek milari surgana Allah Subhanahu wa taala teu panasaran. Taksa tadi sururang ieu pangaosan urang kersa angkat ka pangaosan sok sanaos hujan sok sanaos hoream sok sanaos seueur godaan rintangan urang hoyong istiqomah naon ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sur Imam Nawawi aymanis taghala fil ilmin nafi', tegesna nyupri ilmu anu kumaha jalmi anu nyuju katungkul dina ilmun nafi', ilmu anu manfaat. Sur paripaos geuning Pak Bu, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu manfaat. Aya kitu ilmu nu teu manfaat aya ilmu nu teu manfaat, urang mah prayogi teh ilmu anu manfaat. Nu kumaha ilmu nafaat, ilmu nafe alladzi la yajuzul balil balighi al aqili jahluhu, ilmu anu mau tidak mau terhadap orang yang sudah balik juga berakal tidak boleh bodoh, tidak boleh tidak tahu. Kerjalmi anu balik tur berakal kedah terang kana eta ilmu, itu ilmu nape Bu? Sanes ilmu fisika, sanes ilmu kimia, sanes ilmu kedokteran, sanes eta. Ilmu nape mah ilmu yang harus diketahui oleh seluruh orang yang sudah balik dan berakal. Jalmi nu kataklif itu ilmu nafe. Bade presiden, bade rakyat, bade raja, bade rakyat, bade fakir, bade miskin, bade tukang buburuh, bade tukang kantor sadayana kedah terang. Sapertos naon Bu? Sapertos ilmu wudu, ilmu susuci kedah terang. Ilmu salat mohon, presiden wajib salat Bu, wajib, rakyat wajib, tukang channel wajib, tukang nu gaduh pabrik wajib, sadayana wajib. Ta ilmu nu itu tekeng abi presiden keun we abi mah beunghar keun we teu kedah salat ditebus we kunaon teu tiasa. Kedah terang ilmu salat. Kan kadang ayeuna mah kitunya Pak Bu, kadang ayeuna mah jalmi teh nyapirakeun nyepelekeun kana ilmu agama, lebih mementingkan kana ilmu yang sudah secara syariat secara dunia menjamin dia bekerja di mana daripada milarian ilmu yang menjamin kehidupan yang akan abadi selamanya di akhirat. Padahal anu bakal ngajamin urang hirup abadi di akhirat senang teh nya eta ilmu nafe teh. Ilmu nafe teh. Urang tos pada uninga sadayana bahwa ibadah salat adalah ibadah anu pokok. Upami jalmi beres salatna bakal naon? Bakal beres sanes kanten perkara. Nah, upami jalmi
reksak salatna teu beres maka kacau naonna nu sanesna malih pangpayuna amal anu ditaros jaga di akhirat teh naon Bu salat maka kedah terang itu salatna kumaha maos Al-Qur'anna seueur kan nya Pak Bu ai titel tos profesor dites maos Quran teu tiasa bade kumaha sah salatna sok sur logika ta itu ilmu nafi mangkana fi talabil ilmi kana al jannatu fi talabihi jalmi anu nyuprih ilmu nu nafi ilmu nu manfaat ilmu nafi tadi alladzi la yajuzu lil balighi al aqili jahlu kana fil haqiqah maka buktos dina hakikatna eta jalmi anu nuju nyuprih ilmu nafi taliban lil jannah waliridallahi ta'ala keur nyuprih surgana Allah oge nyuprih kana ridona Allah subhanahu wa ta'ala dangke di akhirat teh Pak Bu moal ditaros kieu anjeun kapungkur gajihna sabaraha moal ditaros kitunya Pak Bu ku malaikat teh mohon turunan anjeun tos didamel di mana moal kitu tapi ditaros teh anjeun ninggalkeun turunan ninggalkeun turunan teh kumaha imanna kumaha tiasaeun salat henteu tiasaeun wudu anu leres henteu tiasaeun maos Al-Qur'an henteu bakal janten tanggal war urang gaduh palaputra teh naon Bu bakal ditaros kan titipan palaputra teh anjeun tos meklan naon kanu janten putra maka jawabanana sedidi naon ilmu nafi sawihna wa mangkana muridan lil maksiyah sur Imam Nawawi sing sajalmi anu ngamaksud kana maksiat maka buktos dina hakikatna eta jalmi nuju nyuprih kana neraka oge kana bebenduna Allah subhanahu wa ta'ala sarjengna maqalah anu kadua wal maqalatus sabi'ah maqalah nu katujuh tadi maqalah nu kagenep ti Sayyidina Ali ayeuna maqalah nu katujuh an Yahya bin Mu'ad katampi ieu keterangan teh ti Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu ma'asallahal karim ma'asallaha karimun ma'asat tedoraka Allah ka Allah saha karimun jalmi anu mulya wala atharo sareng henteu milih ad-dunya kana dunya alal akhirati miceun kana akhirat saha hakimun jalmi anu bijaksana itu sur Yahya bin Mu'ad seseorang yang karim anu mulya nu kumaha nu mulya teh sur Imam Nawawi di dieu nu mulya teh ai hamidul fa'ali jalmi anu ngagaduhan pada melanu terpuji jalmi anu dipuji pada melanana nu kumaha anu dipuji pada melanana teh naha anu gajihna 400 miliar nah anu gajihna ratusan juta anu dipuji pada melanana teh sanes janten ukuran terpuji sareng teuna teu kenging diukur tina naon Pak Bu teu kenging diukur tina materi nu dipuji pada melanana teh sur Imam Nawawi wa huwa man yukrimu nafsahu bittaqwa jalmi anu ngamulyakeun dirina teh bittaqwa ku takwa sok sanaos diri naon pariposna mah teu gaduhna naon fakir miskin tapi naon tapi takwa ka Allah teu leupas ibadah ka Allah taat ka Allah tetep eta jalmi teh dipayeuneun Allah mah naon takwa mulia ka Allah subhanahu wa ta'ala wal ihtirasi anil ma'asi ngamulyakeun dirina ku takwa ka Allah
oge ngaraksa dirina tina maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Itu naon hamidul fa'al atanapi titena karim jalmi anu mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala. Eta kangge urang peupeujeuh teu kenging nyapelekeun batur. Sok sanaos dina zahirna teu gaduhna naon hinaeun sareng sanes kanten. Boa-boa eta teh jalmi anu mulia. Boa-boa tingkat katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala langkung-langkung ti urang. Upami urang ngagaduhan sifat unggul daripada anu sanes eta teh nu tadi teh beratos urang teh termasuk kana turunan iblis. Da iblis anu ngagaduhan sifat naon? Punjul, ngagaduhan sifat takabur ngaraos dirina langkung mulia tinimang anu sanes. Tah jalmi Suryah bin Mu'ad jalmi anu mulia tegasna nu tadi nu mulia teh anu dipuji pada melanana. Jalmi anu ngamulyakeun dirina ku takwa oge ngajagi dirina ngaraksa dirina tina pirang-pirang maksiat maka jalmi nu kitu ma'asallahu moal kersaeun ngalaksanakeun doraka ka Allah Subhanahu wa taala. Isin mentingkeun Allah, mendahulukan Allah daripada salianti Allah Subhanahu wa taala. Wala athara dunya alal akhirah hakimun. Upami jalmi anu bijaksana nu hakimun nu bijaksana surah Yahya bin Mu'ad la athara dunya alal akhirah moal milih dunya mandeurikeun kana akhirat. Ayo urang kumaha Pak Bu? Duh seueur gogodonanya Pak Bu. Kadang urang mah sok ngaraos rugi keneh sur paripaos nanya Pak Bu. Sok ngaraos keneh rugi keneh sieun kakantun nu sok icalan misalkan sieun kakantun kulanganan sieun keneh dagang teu pajeng daripada kakantun berjamaah. Tu Sayyidina Ali magering Pak Bu. Sayyidina Ali daripada kuring henteu ngiringan takbiratul ihram sareng imam telat sanes telat berjamaah telat tengiringan takbiratul ihram sareng imam langkung sae kuring langkung ridho ical leungit kuda anu pangsaena. Pami ayeuna mah naon Bu? Fortuner Pajero daripada kakantun takbiratul ihram sareng imam aya teu panu kitu. Daripada teu berjamaah daripada kakantun takbiratul ihram sareng imam leuwih hade leungit Fortuner. Ayo urang mah sawih nangudag-ngudag Fortuner ninggalkeun naon? Ninggalkeun sanes ngantunkeun berjamaah deui seseueun ngantunkeun naon? Salat. Keun lah salat mangke naudzubillah. Padahal mah teu sapiranya Bu. Sapira nu diudag-udag teh mun mah naon tiasa ngajamin kebahagiaan hidup padahal mah naon matak capek matak teu tenang. Eta matak kedah hati-hati kana dunia. Surah Yahya bin Mu'ad jalmi anu bijaksana la atharad dunya alal akhirah moal milih dunia tegasna moal ngunggulkeun moal mayunkeun dunia oge moal ngunggulkeun dunia alal akhirah mandeurikeun nyepelekeun kana pi akhirateun. Saha nu hakim teh tadi kan anu hak anu karim majalmi anu ngaraksa dirina ku takwa oge nebihan tina maksiat. Upami anu hakim mah sur Imam Nawawi ay musibun fi af'alihi jalmi anu meneran dina naon dina pirang-pirang pada melanana. Naon maksudna wa huwa man yamna'u nafsahu mim mukhalafati aqlihi salim. Jalmi
anu nyegah dirina tina nyulayaan kana akalna anu salamet. Janten nu teu kahartos ku akal anu salamet, akalna akal anu salamet, akal anu senantiasa nampi pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Janten anu teu kahartos ku akal anu sifatna syariat mah tara moal dilaksanakeun. Nah itu jalmi naon? Jalmi anu hakim ngagaduhan sifat bijak. Dua maqalah anu ieu nu kahiji tadi ti Sayyidina Ali, jalmi anu nyuprih ilmu kaya-kaya eta jalmi nyuprih surga sareng ridha Allah. Sawihna jalmi anu nyuprih maksiat kaya-kaya jalmi nuju nyuprih neraka oge bebendu Allah. Maqalah anu kadua ti Yahya bin Mu'ad, jalmi anu mulia moal keresaheun doraka ka Allah, jalmi anu bijaksana moal milih dunia mandeurikeun kana akhirat. Mudah-mudahan urang sadaya sisa-sisa yuswa urang sadaya senantiasa ku Allah ditangtayungan ku hidayah sinerang taufikna sehingga urang sadaya tiasa ngaraksa diri ku bentuk takwa ka Allah oge nebihan tina hal-hal anu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala supados dina akhirna urang bagja hirup dunia mewah akhirat. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hapunten kakirangan kalangkunganana anu leresna ilmu ti Allah, anu lepatna tina kabodohan simpen. Kasuhun billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.